mitra sadaya nuju ngadangkeun dongeng nu judulna Neangan Bapa karangan Ki Leuksa. Atuh para mitra, Neangan Bapa karangan Ki Leuksa ieu ayeuna nicak bagian ke-84-nya. Aduh, 84 episode we para wargi kasanggakeun nya. Teu karaos ye. Atuh dongeng anu kasanggakeun mugi-mugi dianggo hiburan pangbeberahmana. Sasireun sabeunyereun etang-etang kanggo hiburan para mitra kitu nya. Nyai dongeng mana hiburan atuh. Teu kagambar para mitra. Zaman baheula mah Mang Jayat biasa naon teh dugi kawaktos ayeuna zaman teknologi zaman ayeuna biasa nepangan mitra langsung nya. Ye Mang Jayat langsung ye para wargi dina kondisi zaman ayeuna nepangan mitra sadaya. Alhamdulillah para mitra upami dietang-etang para wargi ke dugi ka Agustus bareng 2020 genep ieu para mitra Mang Jaya insyaallah 81 tahun para wargi. Terus laku terus naon cuit ka hareup. Namun alhamdulillah masih keneh tiasa nepangan mitra. Mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan. Tumangga salajengna para mitra jangakeun bae Neangan Bapa karangan Ki Leuksa dina bagian ka-84. Wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Ki Leuksa dina bagian ka-84. Mangga urang sami-sami bandungan acara salajengna. Kumaha dongeng salajengna sareng kumaha lalampahan Nyi Saerah sabada Aki Sura mulih ka jati mulang ka asal. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, atuh barabat Nyi Saerah cacarita ngagua riwayat nu geus kaalaman ku manehna. Meni parogot ngadengelengekeun lantaran ti heula kungsi aya beja. Yen welasan jalma urang Cisuruk meh-mehan cilaka ditewak ku juru tulis Ciboros. Dumeh geus kacerek delegeur ngabudalkeun leuit milik Haji Marnadi ngan untung katulungan keneh ku Nyi Saerah. Tah kitu pangalaman abdi teh palebe, ceuk Nyi Saerah sabada ngrengse medar lalakon. Atuh sarerea colohok bengong teu anyana horeng jadi jawara sawewena Nyi Saerah teh. Nuhun ari salamet manyai. Mang mangiring bingah we ku ayana hidup geus hasil manggihan nu ngabinasa Ibu Rama. Oge geus hasil numpes nu jahatna. Tapi mang teh panasaran ka mana ari jang angara. Nu mawi panuju nyusul-nyusul Ki Baraja nu saterasna bade ngajorag ka Guha Pateng. Sejang ngancurkeun pertahanan musuh numpes jalma-jalma jahat nu telenges. Margi numutkeun panalungtikan anu janten ulon-ulon pangacau di unggal tempat teh ayana di Guha Pateng. Gegedugna katelah si juru simpen, kaluhurna aya deui nyadugi ka Ki Buranil oge ku baladna sok disebut embah, dumeh umurna geus kolot pisan saurna teh. Kitu nya. Dupi si Buldani kumaha? Palebe meuni oloho. Si Buldani mah aneh asal linghas hesena keur katewakna Mang Lebe. Tapi kadigjayaan manusia mah aya watesna. Insyaallah dina hiji mangsa mah si Buldani ge bakal beunang. Da sami komplotan Ki Buranil keneh teteh. Bisa jadi. Nya cula podarane si Buldani teh geus maehan emang jeung bibi, cek hiji jajaka para mitra. Horeng teh alona Mang Iha. Manehna ngarasa gemes jeung ceceub ka si Buldani nu geus mateni Mang Iha jeung pamajikanana. Loba nu ceceub ka si Buldani mah ujang, loba nu ambekeun ka manehna oge. Duakeun we ku sarerea sangkan si Buldani buru-buru dileahkeun ku pangeran. Sina apes, sina leuleus, sina lemah, sina eleh sagala rupana. Nuhun-nuhun mun bisa sadar kawas Mang Dampa. Lah, podaran we tutuman lah. Temal hiji jelema nu diuk diburuan ger nu sejen siri jeung satujueun deui. Ari kawajiban kuring mah numpes kajahatan lain numpes jelemana. Mun sifat jahatna leungit insyaallah ari jelemana mah dihampura moal dikitu moal dikieu. Ngan lamun teu daek eling sarta teu daek babalik pikir nya tangtu we bakal diberesan jeung raga badagna. Temal Nyi Saerah tandes. Kitu kaayaan di imah Aki Sura. Palebe jeung para kancana teu buru-buru balik lantaran ngahaja itung-itung ngabeberah Nyi Saerah. Nu cikeneh ditilar maot ku akina. Mun ujug-ujug pada ninggalkeun tangtu bakal ngarasa keung cuang ciungan sorangan. Asa eueuh pamuntangan ari sabab ayeuna mah sasat geus beak kolotna.
Indungna bapana akina ninina geus tilar dunya kabeh cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa. Tinggal murid-murid akina nu ayeuna araya keneh di dunya, nu bakal bela tumutur taat jeung satia ka Nyi Saerah, gaganti akina. Akhirna wanci asar palebay jeung kaca kancan amitan, bari teu poho ngalelemu hate Nyi Saerah. Beranu marulang ka Cisurup, jep di imah aki sura jempling, urut guyur loba nu seuri nu ngomong ayeuna simpe puguh asarehe comrek, alah batanti di astana. Nyi Saerah gawena ngahuleng asa bingung. Kudu kumaha ari geus kieu najan di imah aya satar jeung bani Katut Suhama, bat asangan sorangan bakat ku keung. Lila mamake jeung boga rasana langsa, asa jadi jalma pangsialna. Urang tuna ka aya Nyi Saerah parawargi sadaya, ayeuna urang ngadongengkeun perkawis kaneh. Urang nyuk-curuk galur nu kapungkur mapaye laratan baheula. Urang nyambungkeun lalakon nu aya patula patali jeung urusan Nyi Aryati nu aya di Ciboros. Harita pasosore di Gunung Bongkok aya hiji jalma jangkung gede. Ngajegan ulak cangkeng bari mureleng ka Lebak. Kawas aya nu keur di sawang jeung di pikiran. Manuk recet di sarada, teu matak jadi gangguan angin leutik ngahiliwir teu matak ngalilirkeun kana pikir. Teu ngahudangkeun kana rasa uleng anteng nyawang tempat nu aya di Lebak, bet kawas aya tanaga gaib nu mawa jiwa eta jalma ka lemur nu aya kuloneun Gunung Bongkok. Sanggeus rada lila ngahulengna, renghap eta jalma narik napas jero tuluy ngusap beungeut. Gek diuk dina akar nangkep tuur bari tetep mencerong ka Lebak. Eta jalma keur kabawa ku lamunan kapangaruhan ku perasaan. Rus ras kana lalampahan nu geus kaliwat. Rus ras kana cita-cita nu can laksana. Jeung inget kana kawajiban nu jadi bangbaluh sabab lamun teu dilaksanakeun pati bagianana. Kurang ajar, sial hirup teh. Aing nu capek, aing nu ti susu tidungdung. Dug hulu pet nyawa, hulu dijieun suku ceuk paribasana usaha sateka pola, beak dengkak ngumpulkeun harta bana. Tapi aduh, nu senang nama batur, nu ngeunana batur. Duh, bangsat kurang asem. Kitu kutuk gendengna eta jalma nu tayalian Iwati Buldani. Nu hirup bener-bener keur meujeuhna sial, sakabeh usaha dina ngahonta cita-citana. Teu boleh gagal jeung gagal we. Mika hayang ka Nyi Saerah teu laksana. Mika hayang ka Aryati can hasil, kitu deui kanu sejen gagal jeung gagal bae. Ari dina urusan usaha manehna teh beunang disebutkeun maju. Meh unggal miang mawa banda, unggal indit mawa hasil, duitna, emasna, malah mah kungsi meunang inten sarantai, ti jalma beunghar di hiji kampung. Tapi eta kabeh ge teu bisa dihaku Buldani. Sabab Buldani boga kawajiban pikeun setor ka juru simpen, nu ngancik di guha peteng tea. Mun nyoba-nyoba hianat barangna teu disetorkeun sok datang utusan nu maksa menta eta barang. Sarta teu meunang nawar keukeuh kudu dibikeun. Buldani ukur ngegel curug mun teu ngadahar ti heula mah tara kabagi, sabab nu datang teh biasana mah jalma gagah anu memang para mitra dibarengan ku bangsa jin ingon-ingon si juru simpen. Tak ieu nu ngabalukarkeun si Buldani teu bisa minge. Dalamun ukur manusia mah asana teh bisa keneh dibobodo. Kudu kumaha aing ayeuna yeuh? Naon nu kudu dipilampah yeuh? Si Bani, si Satar hianat, si Kope, si Daslan modar, dihukum ku si kasebelan. Beuh. Kudu kumaha geus kieu aing yeuh? Sigana teh kabeh gara-gara si Saerah jeung si Angara. Salawasna ngagokan we ka aing. Buktina basa aing ngabudalkeun leuwit Haji Marnadi bet geus aya di dinya si kasebelan teh. Baduel teh. Salah aing salirana. Kudu kumaha nya? Kitu ceuk Buldani. Tuluy mencetan tarang kawas nurieut jangar uteukna muter. Milih-milih pilampaheun. Nah kudu kumaha benerna? Naon heula nu kudu dipilampah? Akhirna ras inget ka Haji Marnadi nu geus kadenge bejana yen kari jenatna. Buldani curing hak manehna nyaho Haji Marnadi boga anak awewe hiji deui bungsu. Geus meujeuhna dikawinkeun keur meujeuhna rumaja. Ditilik tina rupa teu goreng-goreng teuing malah kasebut geulis sakitu mah. Coba anak nu beunghar loba harta jeung bandana. Brai-brai uteuk Buldani mimiti caang nyeh seuri sorangan. Asa boga jalan pilampaheun, asa boga ilham nu hade. Hehehe, nya bener. Pimilikeun aing di Ciboros. Sabab jelas incu aki sura moal kapimilik. Aing geus ngasaan tarung jeung manehna
pangabisan lain lalaworakeun. Aduh, awewe hebat. Hari si Aryati mah awewe leuleus keuyeub moal bisaeun ngalawan. Kabisana ukur ceurik cenah. Eta aya lanceukna. Bah, si Suhama. Lalaki taya ka becus, moal bisaeun jurus. Teu boga bebenteng awak, sakali nepak soak. Beres. Aing bisa nikmat kahirupan di dinya ayana. Beres, si Aryati mah sakali ngagos gatuh, ngarumpuyuk. Kitu ceuk Buldani. Buldani boga patekadan yen rek indit ka Ciboros, jung nangtung seret magehan iket. Tali bedog disasar bisi teu pageuh. Perah bedog dirampak bisi poho teu kabawa, tuluy muril-muril kumis ngusap janggot bari manyun. Gegag leumpang ningalkeun eta tempat. Niatna geus pasti rek ka Ciboros, hiuk angin sore ngagelebug nebak kana tatangkalan. Pating pelenod ngawurkeun kalakai, tuluy rabeng kabawa ku angin. Para mitra kaum dangu, manuk recet di sarada jajab sang jawara nu rek ngadatangan ka bogohna. Teuh kahayangna para mitra, aku-akuan. Harita teh para wargi sadaya, puguh we jigrah-jigrah Buldani leumpang lengkah panjang bangun gagah lir rahwana nu rek maling Dewi Sinta. Tongeret reang disada kawas nu ngajurungkeun kanu miang. Gitah buru-buru indit kadengena mah para mitra. Tong direret cenah. Kawas nu ngusir sangkan buru-buru jauh indit balik ka nagrina. Panon poe geus lila surup mega hideung ngadingding di beh kidul. Hari kulon katemong keneh kalangkang sang surya muncrat nyorot mega nu ngalamuk luhureun gunung. Cahayana koneng umyang sumirat nyorot gunung jeung tutubuhan kahibaran cahaya layung. Kalayang lalai gayabag kalong rametuk jeung reungit ge rabeng haliber. Laliar neang pangupa jiwa malah gaang jeung jangkrik mimiti bijil tina liang. Disada ngaramekeun datangna peuting, ngabagiakeun jangjang peuting nu geus meber. Dina kaayaan kitu para mitra di imah Nyi Aryati ngan aya duaan. Nyatana Aryati jeung Biikeung nu geus sababaraha poe ditinggalkeun ku Suhama. Damilu neangan Anggara jeung Nyi Saerah marengan satar tea. Sore eta karasa asa simpe asa keung jeung geueuman. Padahal taya bedana jeung poe kamari. Kitu keneh ngan perbawana beda kawas aya kila-kila nu matak kagoreng. Tibarang repeureum pareum layung kadenge aya bueuk deukeut pisan ka imah. Di kajauhan aya tuweuh disada psit uncuing milungiwud. Malah teu tinggalieun betreang sora gagak dina tangkal ranu. Harita Nyi Aryati keur diuk di tengah imah. Karek rengse tas ngalakonan salat magrib. Biikeung masih keneh uyup ayap kana selot jandela jeung panto. Bisi aya keneh nu can pageuh, horeng hordeng dibenerkeun, lampu tempel dikaitkeun kana paku dina tihang. Bi tos beres bi, parantos neneng na bade aya pikeun saeunaon kitu. Temal Biikeung bari ngareret. Tuluy nyampeurkeun gek diuk sopanaker. Ngarumasakeun jadi babu padahal Nyi Aryati mah teu ngababukeun. Datara loba nitah sabab Biikeungna hideng jeung hampang birit. Ari bibi keung teu. Sumuhun bibi teh pun Ikeung. Ih, bibi mah saliwang lain nanyakeun ngaran Ikeung tapi keung atawa henteu. Nyi Aryati rada jengkelin. Sumuhun di dieu. Ih, kususah ari ngomong jeung nu saliwangnya. Mangga pala ituang mah atuh Neng. Datos sayagi dina meja. Ya Allah, ya Robi. Nyi Aryati ngusap beungeut. Moal bae nu icalan Surabi mah wayah kieu mah ieu. Neneng, enjing deui nu ngical Surabi mah wayah kieu mah teu aya, sok subuh ngadamel teh. Nyi Aryati teu ngomong deui. Manehna ukur ngarahuh bari mencerong kana bilik. Ceulik ngadedengekeun kaayaan di luar anu reang ku sora gaang, dipiring ku sora jangkrik, sakapeung kadenge sora nu ngomong rada angang. Jadi ayang seuri ngadenge Biikeung. Ya aya wae atuh ieu mah dasar saliwang. Nanya ka kaler ngajawab kaki dua. Aduh, aya we ieu mah. Harita Biikeung nyarane kana bilik bangun teu aya kabingung. Da memang teu loba pikiran pikeun manehna mah. Dahar cukup pake aya teu kudu mikirkeun naon-naon asal satia satuhu kadunungan. Ari Nyi Aryati beuki lila kalah kabeuki uleng ngalamuna. Rus ras ka jaman geus kaliwat. Harita teh inget ka indungna, inget ka bapana, tetela sedih ari pahatu lalis mah. Mun aya kasusah teh cenah para mitra. Meni hese pisan. Teu aya keur pamuntangan, boga lanceuk hiji ayeuna keur indit-inditan, anger we keung Nyi Aryati teh.
Kolebat banget bapana hatenya Aryati ngalenyap. Narik aya naon atuh itenya? Hate teu puguh rasa pipikiran kumalayang bae. Teu beunang dipapalerkeun. Mak, Bapak, abdi doakeun sing kiat mayunan rupi-rupi cocobi. Kitu gerentes hatenya Aryati tuluy ngahulang leuwih ulang kawas aya nu dipikiran. Neng, tuang raka teh menilami-lami teuing nya, ka mana wae atuh angkatna teh aden teh. Biikeung mimiti ngajak ngawadul. Ih heueuh kuring mikiran Kang Suhama. Nah init-initan teh kamalinaan teuing asana mah geus leuwih ti saminggu bi. Meuni teu beja teu carita ngampleng salila-lila. Teh mah Nyi Aryati ayeuna maradak kabeberah meueusan da biikeung beunang dibawa ngomong. Rupina mah jang anggara teh teu acan kapendak. Pasti kana kituna teh bi sabab ari geus kapanggih mah moal burung kancang balik. Sumohun kitu eta aya anjing ngagogog di lebak aya naonnya? Biasana masuk aya nu ngaliwat ari kitu teh. Ceuk biikeung bari dengde. Da nya aya anjing ngagogog harita teh para mitra. Nyi Aryati teu ngomong deui, manehna ukur narik napas ngan hatena ngarasa keung. Asa leuwih banget batan tadi mikir anu lain-lain sok sieun aya itu jeung ieu. Teu disangka-sangka da puguh di imah taya lalaki eueuh nu tanggung jawab. Keur kitu para mitra sadaya, trok-trok aya nu keketrok kana panto tepas. Kebeg nu duaan ngarenyag lain buru-buru ka hareup kala silih pelong, pok nu dihareup aya nu ngomong. Nyai, nyai, nyaring keneh. Pelong hate Nyi Aryati ngemplong. Sabab nilih kana sora mah kawas-kawas jalema hade teu aya niat goreng. Ngan pangaruh hate nu keur baluweng teu apal kana eta sora, teuing sora saha pok nyarita ka biikeung. Buka panto nabi aya tamu. Mangga neng, biikeung ngojengkang ka tepas. Kolotrak ngalaan tulak harita keneh ari brai panto muka. Breh aya nu nangtung dina golodog diharudum sarung make iket barang bang semplak. Mana Nyi Yati bi? Cek di Sema. Oh aya dilebat balik pikeun saeu naon? Aya perlu saeutik bejakeun ka ditu jig. Mangga. Biikeung ka tengah imah langsung bebeja ka Nyi Aryati. Yen aya Semah nu hayang nepung ka Nyi Aryati. Nah yang nepungan Nyi Aryati harita keneh Nyi Aryati katepas gok paamprok jeung Ki Sema. Aye, geuning Mang Ulis kalebat atuh Mang. Lain teu acan kulem Nyai. Teu acan Mang da sore keneh. Bade aya naon atuh sok atuh kalebat ulah ngadeg dina golodog, ceuk Nyi Aryati. Sawios Nyai da moal lami, kieu ieu teh emang teh bade ka Cilangir nganteur jang uha nu rek ngajadikeun. Tah kumargi kitu kade nya. Ulah cileureun bising aya naon-naon margi ane teh keur werit. Kamari mah bau ucok kasupan bangsa. Kadenya Nyai nya sing parageuh tulak panto jeung janela kulem ulah tibra teuing. Mun aya naon-naon buru-buru minta tulung ka tetangga kitu we Nyai nya mangrek ieu aya perlu heula ceuk Ki Sema. Nu tetela juru tulis nu katitipan ku Suhama teh. Nya nuhun atuh Mang, mangga atuh wilujeng angkat. Nyi Aryati rada regreg meueusan. Tapi akhirna mah jadi honcewang sabab Ki Ulis teh rek nyaba ka lemur sejen. Mun aya naon-naon moal aya nu nguruskeun. Geus kitu mah Ki Ulis turun kaburuan leos indit sakedeung oge geus ngiles dilegleg ku koekna peuting. Angin leutik ngahiliwir jajab Ki Ulis nu indit. Jangkrik jeung gaang patemalan kawas nu milumidang dam mika melang ka Nyi Aryati. Hayu kalebat deui neng tiis di luar mah sareng keung deui bilih aya nu jahat. Biikeung ngalilirkeun anu ngalamun. Mohon bieu atuh ka jero tulakan panto. Aryati asup deui ka tengah imah. Panto tepas dipeundeutkeun ku biikeung. Teu poho ditulakan pageuh sakumaha miskinna. Tekung silila duanana geus dariuk deui di tengah imah. Kaayaan asa tambah sepi jempling beda pisan jeung sasari. Biasana mah wanci kitu loba keneh lalar liwat ka hareupeun imah. Malah mah barudak ngora sok glecek cok bari heureuy. Tapi harita mah meuni sepi jempling teuing kamarana budak teh. Dina kaayaan kitu kuloneun imah Nyi Aryati aya nu sasalingkeran kanu buni. Teu sidik dedenge dedeganana, teu sidik keuretan beungeutna sabab ukur ngabeleg-beg hideung ngajuringkang siga kalangkang. Kolebat celeg hareupeun imah katayep kana golodog jen ngajanteng dina golodog. Rada lila ngahulang kawas nu keur ngareureuhkeun kacape. Geus kitu ngodok saku ku siwel ngabijilkeun alat. Tuluy dipake nyokel tulak panto jeung kunci. Da panto teh dikunci ongkoh make tulak tina kai ongkoh bakat ku hayang pageuh. Kolotak cepret tulak jeung kunci muka renghap eta jalma narik napas jero. Alat muka panto disakuan deui tuluy panto disurungkeun lalauna.
Berai muka cat mancat katapas ngatayap lempang dina palupu. Teu kadenge reka terket, teu katara aya jalma kawantu ngagunakeun elmu ucing. Ieu tiasa jembling-jembling teuing, areueuh kitu, gerentesna hate Sema. Bari tuluy ngadeuketan panto tengah nu sarua geus ditulakan. Keur kitu aya nu ngagereneng di jero horeng Nyi Aryati keur ngobrol jeung Biikeung. Ki Semah meuni dengdek ngadedengekeun ngobrol. Ku sakilat geus kanyahoan Nyi Aryati aya di imah, ari Suhama teu aya keur nyaba. Lakadalah. Dasar milik ieu. Gurame paisan keur aing. Gerentes Ki Semah tuluy ngakalan deui tulak panto tengah. Teu sakara-kara berai muka bus Ki Semah ka jero, kebeg Nyi Aryati ngarenyag bakat ku reuwas. Sabab ujug-ujug aya nu ngajega deukeut lawang cakaka Ki Semah seuri. Bagja tinemanan kasampak aya di imah bagean Nyai geulis bae naon rekom. Ieu papakeun ieu si kakak deui. Mani lalengakan bakat ku sugemaha teh. Sedengkeun Nyi Aryati jeung Biikeung kasima harita teh para mitra. Asa teu percaya kana titingalianana. Sabab teu samar deui panto duanana ditulakan pageuh tapi nahabet bisa muka kitu bae. Jeung deui teu kadenge sorana boh nu leumpang boh nu mukakeun panto. Samemeh sadar kana kaayaan, Ki Semah ngadeuketan ka Nyi Aryati pok ngomong bari nyekel pepeuteyan. Nyai, peuting ieu wayahna kudu ilit minu jeung kakak. Sabab kakak keung sorangan, butuh pibateun hirup, eueuh ubar tiris dina mangsa peuting. Ayo. Kebeg Nyi Aryati reuwas kadua kalina. Karek sadar dirina diancam bahaya, jung nangtung leungeun nu dicekel digibegkeun. Lesot li cakaka Ki Semah seuri. Biasa Arya nyaran masuk jiga galak linghas tapi akang ngarti lah ngarti. Ki Semah nulak cangkeng panon mencerong kana beungeut Nyi Aryati. Ari Nyi Aryati malik neuteub hayang sidik kana rupa. Berai kajadian nu geus kaliwat nemongan akhirna apal kanu datang teh si Buldani musuh bapana. Lenyap Nyi Aryati ngalenyap hatena dumadakan awak jadi leuleus aya tangan pangawasa pok ngomong ka Biikeung. Biikeung, cilaka ya si Buldani. Sumuhun kumaha tuh Neng? Biikeung bingung teu nyaho kana naon-naon. Nu kudu dipilampah cakakak si Buldani seuri deui. Jigana mah tenang rek maling awewe teh da teu aya nu dipikasieun. Harita para mitra si Buldani tuluy nyarita. Bari cakakak seuri. Syukur. Geuning apal keneh kakak. Memang geus sababaraha kali ka dieu kakak teh. Malah ka tuang rama ge sering, hanya kalwe tuang rama medit. Haji buntut kasiran, merege hese kekerehed cap jahe. Ayeuna mah laksana. Kitu cek Buldani bari tuluy nyampeurkeun ka Nyi Aryati. Nu disampeurkeun gugup gabrug ngarontok ka Biikeung silih rangkul bari jeung bingung. Kak pepeuteyan Nyi Aryati dicekel deui. Ditongtak rada bedas dipisahkeun ti Biikeung. Biikeung timbul wawanen teu anta parah kep ngegel kana leungeun si Buldani. Waduh! Kelo sia, kaos anjing sia bubul gegel. Sugan hayang dikieu sia, ha? Buldani ngayunkeun leungeun kencang. Habak geuna pisan kana pipi Biikeung, koceak ngajerit bakat ku nyeri. Rumpuyuk bru nyuuh huntu asa unger rada puguh cabokan jawara lain lalaworakeun. Bibi, kunaon Bi? Nyi Aryati teterjelan rek nulungan Biikeung. Tapi teu kanyahoan kerewak cangkengna dicekel kiriwil dipanggul, cileng luncat muru panto. Brig-brig kana palupuh, cileng kaburuan, pelecet lupat, las dileg-leg ku poekna peuting. Harita Nyi Aryati jejeritan minta tulung ka tatanggana, tapi ngan kuat opat kali ngagero. Satuluyna mah teu inget di bumi alam teu nyaho kana naon-naon nu keur kajadian. Kocapkeun Biikeung ngan sakedeung ngarumpuyukna da ngadenge nu jejeritan koreja terus lumpat ka tepas. Gegeroan nyalukan Nyi Aryati, tapi teu nemalan ukur gaang jeung jangkrik nu ngikrik bangun sedih. Neng Yati, cek Biikeung tuluy turun kaburuan. Poho kana pantot sul teu dipeundeutkeun da kaweur bakat ku hayang nyusul dunungan. Keur kitu tatangana rabul nyusul bate pating barasat batre teh. Nu lumpat pating beretak Biikeung kasusul padananya menireang mata kaweur keur nemalan. Aya naon Bi? Aya naon teh jeung kunaon teh? Ceuk nu daratang bari melong ka Biikeung. Nu masih keneh gugup. Cipanon juuh jaba pipi karasa nyeri huntu asa unger kabeh lila-lila mah bisa ngajawab.
Itu Neng Yati. Neng Yati. Bari nunjuk ka kulon. Kunaon Neng Yati tebi kunaon buru-buru bejakeun ngarah puguh mikiranana ulah gugup kitu barina oge ceuk Pak RT. Nya Neng, Neng Yati dipaling ku si Buldani. Ka mana lumpatna? Ceuk hiji jajaka hayang nemongkeun jasa sugan we aya milik nu awal akhir kapilih jadi piminantul. Itu ka kulon. Biikeung tetep nunjuk ka kulon. Sabab tadi ngadenge yen Aryati ngajeritna beh kulon. Batur-batur hayu udag si Buldani, ceuk Pak RT. Breng lalumpatan rek nyusul si Buldani. Batre pating barasat nulumpat patarik-tarik maksudna rek ngudag bapa maling. Hari biikeung balik deui ka imah bari rawah riwih ceurik, beuki reuwas jeung ka beuki sedih. Sabab jelas ayeuna mah dununganna teh aya nu maling. Urang kiboros harita teh para mitra jadi tagiwur nu geus sare kahudangkeun. Barudak pahibut milu turun ti imah. Udak leutik pating koceak hayang milu ka indungna. Bus biikeung ka imah siung ceurik ditepas. Bari teu eureun-eureun sasamat ka Nyi Aryati. Malah make jeung ngajenggutan buuk sagala. Tina awahing ku jengkel-jengkelna jeung haneueul. Alatan teu bisa nulungan. Aduh Gusti, adan ya Allah ya Robi. Nah itu kumaha atunya, mana teman teu yang suhama meureun bendu ka diri aing sabab teu bisa ngajaga putri. Alah, harianeun sia Buldani sia teh teu eueuh-eueuhna beuki maceuh lain reureuh. Awas ya lamun beunang dikariakeun sia ku aing mah. Awas deui sia, awas ya Buldani. Kitu ceuk biikeung. Ngan teu we lolong seran mah para mitra bakat ku gemes ka bapa maling. Keur kitu juljo tatanggana pada awewe ngaronom ka biikeung. Pada naranyakeun aya naon menipah heula-heula da panasaran. Biikeung nerangkeun kanu araya di dinya sabalakana ngan teu weleh bari ceuri. Kawas nu riweuh naker jeung ngomongna para mitra jeung nyusutan Cipanon ngomong teh jeung nyusutan Cipanon sakapeung inghak-inghakan. Tuluy harita nyusut leho nu milu ngibud bari nyurucud. Tungtung kabaya geus baseuh pipi bareueus. Panon beureum carinakda. Sanggeus ngabalakakeun naon-naon nu kajadian harita. Biikeung nyuuh deui bae bari sumamat ka Nyi Aryati ku tatanggana pada ngalelemu pada ngupahan ngarah teu sedih teuing. Kacaturkeun para mitra sadaya nu ngarudag bapa maling estuning daya hartina. Sabab teu puguh lacakna eueuh tapak-tapakna acan. Ari sabab si Buldani tadi geus kabur jauh mawa mojang nu diincer ti bareto keur ngagantian Nyi Saerah nu henteu kapimilik. Harita Pak RT jeung kanca-kancana pating harega. Kesa ngucur maseuhan awak tapi nu disusul teu aya laratanana pisan. Waduh, ka mana mantog nasi Buldani ka sabelan teh nya euy. Ceuk Pak RT bari ngaraneg napas ngahegak tongong baseuh beku kesang. Anu sejen aya nu milu eureun tapi teu ngomong ukur luak liuk nenyo kanu bala. Waktosna see para mitra sadaya rupina mah duit ka dewe heula nya. Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng kantun kasadayana mangga permios.